Waktunya Canggih Gar, carita ngeunah dan segar. Kemed, Aya naon, Pak? ayeuna Bapak rek nanyanya, Asik, sok mangga dijawab lah ku Kemet. Ari Kemed cita-cita geus dewasa arek jadi naon? Jadi dokter atuh. Oh, lamun kitu mah atunya Bapak bisa berobat gratis atuh. Tapi Pak, moal mungkin atuh. Naha, emangna kunaon kitu? Sabab lamun Kemet geus jadi dokter, Bapak pasti geus maot.